tinarete salah ya ingsun salah dalang surup ingkang wayang surup ingkang dalang ya kelir miraga sukmana alah dawala naon saya nu ngagambang teh euy kuring paingan atuh paingan atuh sia meureun panakona ku cucungik alah ampun ceuing euy oh kitu kumaha we carana hirup mah bener hah oh lain euy pendayagan geus katinggalan ku dewek geus karolot euy saruisan juga ne aya geus karolot ke balaner meureun araringsap sudah araringsap Uluh, itu ada di Rosida. Geus lenang nu tarangna. Geus lega. Da geus kasurung ku umur ya kan. Geus camut-mut. Itu ugan geus butak. Heeh. Eta mah ti kudrat alah ampun teuing heeh. Padahal ti kudrat da kan. Kacidak geus kolota itu si Ana geus bau kelekna. Padahal lagi buruk. Heeh. Eta mah da turunan. Kacida pisan kolota mah itu nyineni geus gendut anu. Heeh. Ai dewe ngapetot mah ti baheula dah. Heeh. Yang Wan. Lain itu dek euy. Si dawala dewek si gareng disaur ku bapa teuing aya kepentingan naon ieu teh? Aya kaperyogian we. Nya aya kaperyogian we. Oh da ai jelema mah sapanjang hirup mah teu boleh peryogi. Nya kitu. Komo ayeuna dewek hirup teh keur ngarang-rangan. Ni seueur pisan anu peryogikeun ku dek cenah teh euy. Geus buuk banyak ngarang-rangan. Heeh. Nu matak sangsarana seniman mah bulan puasa. Bulan puasa kan. Aya nu minta sumbangan bulan puasa teh sok sedih teh. Teu bisa mere. Rumah nya kan. Heeh, komo aya panayagan datang bari jeung rumah lameh anu. Jo hayang ngari ngecelok deui jo mental. Geus teh nyebut ngecelok deui mental namprak. Hah? Dijaga mah teh cukup pugi deug. Heeh. Tah euy. Di nasional dek lebaran teh urang ulah dijajah teuing. Ulah dijajah teuing kumaha ari? Ulah dijajah teuing hirup ku haliah dunya. Oh kitu. Nya. Ulah memaksakeun. Ari kira-kira eueuh mah nya kan. Sakira-kira eueuh mah nu aya we. Tarimakeun. Nu aya mangpaatkeun. Nya. Berkuana kudu sagada mewah. Anu eueuh meuli. Aya duit mah. Ngan dina eueuhna ulah maksakeun. Kita kudu sabar jeung tawakal mereka. Sabar jeung tawakal teh di dieu keur naon puasa atuh. Nya. Bener ai. Jadi puasa teh dina sagala dina sagala widang. Nya. Bener ai dipikir. Lain ngan ukur nahan lapar wungkul jeung hanaang wungkul. Tapi tahanlah nafsu-nafsu anu sakirana matak ngarugikeun ka diri urang. Diri urang. Tuh. Ya kudu tahan banting meureun. Heeh. Urang teh ulah panasan, dumeh batur ka beuli radio, dumeh batur ka beuli TV, ka beuli kendaraan der dina hate teh ngagolak. Nya. Nya bener. Ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Naon teh hartos? Hei, ceneu tiis jieun kasalamatan pikeun Ibrahim, kitu? Tah baheula mah pikeun ka Nabi Ibrahim tah ayeuna mah ka urang. Oh, tapi jang urang. Eta teh panas teh tiisan ku sileuing. Nya. Hah? Ku kasobaran jeung katawaka. Iman tauhid, iman takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ceuk dewek oge. Tapi bener won. Tiisan tah teh di mana tatangga ka beuli mobil, ka beuli TV, ka beuli sawah eta teh ulah ngagolak tiisan. Angguran
kurang teh alhamdulillahkeun tetangga urang geus kabeli kendaraankeun atuh Gusti kitu batur meuli kendaraan abdi nu numpakna teh nya teu burung we gini batur kabeli sawah atuh urang anu maculna anu dibuat anu milu dibuatna nya bener akang gitu dalam diundang ka jero mah urang oge salaku fakir miskin urang teh kudu zakat atuh teu ku harta ku harti teu ku harti ku tanaga atuh cenah bisi aya pagerna anu beunghar ngaplek omean ku urang nya ulah koret ku tanaga urang teh nya kudu leles beheung leles jejer lihat tali leles awak gitu nya kudu hampang birit urang teh hari dikeureuh mapan Cibatuna ningang karacak legokna laun-laun si karacak ningang batu meureun tak bener keneh ku si lain eta mah beureun kaharti ku sararea oge nya sabab lamun urang gagugu we nafsu engke jadi bitisna tamiang dibulitkeun kana awi tamiang beulit kana bitis jadi malinas ka diri sorangan pek pikir nek curug dina boboko gitu cek dek oge nya bener akang teh tah kitu meureun bapak dewek teh aya hal-hal anu bakal dicepikeun meureun nya kolot meureun akang nya malum kolot aya badami malum kolot meureun aya badamikeun ya ngeunaan kana ieu we meureun singkoh ngeunaan kana zakat kaayaan ayeuna boh zakat boh sagala rupa we meureun lah anu penting mah urang dengekeun deh pepatah-pepatah kolot meureun nya wajib diregepkeun sabab kolot mah anu geus legok tapak genteng kadekeunana nya tuh cek dek oge wajib diguguk kolot mah tah ayeuna dewek cilema bodoh kieu ulah di daun sakompetkeun daunan ulah disakompet daunkeun meureun ulah disakompet daunkeun tah kitu cap pang bener-benerkeun ku si lain dewek sok kieu balelol jarang bener dia ponok ari akang nama ponok leta tadi kitu dek euy cing kumaha ayo ngomong balelol kita sok ponok jodoh mun disebutna benerna teh enggak huap minggu akang euy kang ngingah lagu ngintunan ye ka CSS dah saha nya ka Pak Haji Sidik di Jonol ka Pak Haji Mamung Pak Haji Mumung anu aya di Panyalu nya Pak Haji Anun dinya di naon teh di Lembang dinya Pasar Kembang dinya Wastu Kencana iya itu Kakang Apan si Anang ka Pak Haji Ayub ya Kakang Apan ka Pak Haji Ade nu di Panjairan nya itu Kakang Oman di Cikadut ya Kakang Oman Pak Haji Sarip Pak Haji Syarif nyangakeun ieu lagu kagegelan ti Pir Bados geromongan Gede Harja Tilu sae pokokna mah ka CSS sadayana jaipongan sok laguna naon cing naon Kang naon laguna kumaha si lain ge laguna mah lah kumaha kahayangna nya sok we kayaknya der ye naon dieu euy ada si gareng reng aya naon euy dia sia urang rampak sekar ngigal di dieu urang iming rampak sekar kayaknya trio tumaritis ngigal di dieu euy ya trio tumaritis kayaknya
Alah ya aing napas alah ampun teh kesang bolokot kieu kaciri tara olahraga teh heeh aduh ampun aduh anu ngariweuhkeun ka aing resiko dapur we anu matak balungong gede we anu matak jadi balungong teh euy ieu resiko batur pemikiran resiko dapur pikiran eta kahayang heeh jeung ieu barudak deui anu ngajajah teh hayang baju nya oke jeung hayang sedekor dola naon lain dek teh euy bingung ku mikiran resiko dapur kudu kumaha carana sugan siling boga pandangan jeung barudak heuh sok ngaraek wae ke tarek lebaran teh euy minta pandangan ti silaing atuh gampang pisan naon hayang eueuh resiko dapur heuh dapurna duruk jujuri banting ku aing coba ya bebas ra mau diguruk mah teh barudak bewel wae tah bikeun ka batur budakna asiling dikaguluheun ngomong teh penyari dawala jeung dek penting tadi euy kebangsatan aduh kebangsatan naon eta BPK nya kada dengekeun ku siling bangsat dewek teh euy eta ini dulu laporan kasaha kanu berwajib ka bapak polisi ka pemerintahan setempat kumaha laporanana cek dewek teh pabangsat
abdi ka kalurahan ngalangkung kana radio janelana dijingjing eta deui semur jengkol kosong ari tetenongna teh di dalahar barang dipilari ka pipir tambang leungit ari domana mah nyampai jadi naon teh heueuh dewek ti laporan ka bangsatan penting tadi aduh lain mun sajongjongan mah puring ngalamun da mikir alah ampun ceuing lah eta rucingan sok ah sok kadinya tata rucingan naon aberah-berah we kayaknya teguh ku si lain ai bus Lorena teh nomor polisina D6473 FA ai kitu jurusan Bandung Jakarta ari solarna teh eusina teh 80 liter ai kecepatan mobil teh sajamna teh 60 km ta aing dek nanyakeun sabaraha tahun umur supir naon teh teguh mentong naon-naon umur supir sabaraha tahun lain naon hubunganana gerepek lain mau ditanyamung mau ditanya jawab belegug jawab anu ditanyakan umur supir sabaraha tahun kecepatan mobil teh lain kecepatan mobil nu ditanyakan ku aing teh umur supir sabaraha tahun teuing ah baca apal gitu henteu 35 tahun belegug naha udah tupi supirna tetangga dewek apal aing dilahirkeun si juri lain nanyakeun ka indungna ini teu baleg pisan hirupna teh nya setan cangkir sama supir supirna wawuh pisan jeung dewek si cangkir teh supir dewek teh sini alah ampun ting rek euy lain ai sila lain geus boga naon dek lebaran teh euy boga kue honggoan akang buat kaleng sarua jeung dewek euy dek lebaran teh boga hutang aing mun gede teh aya dek ka di imah teh boga kenteng dua dek lebaran teh bisi siling dek lebaran kitu teh bisi rek ngecelok kenteng ka dewek eta we angeun suguhkeun ka akang suguhkeun ka ucing garapek teu nyari malah ampun cing euy lain kita ngarariung sararea ya lain yang si gareng aing eueuh euy kadinya ka tetangga nganjang situ mah ka tetangga nganjang meureun bra naon si gareng teangan ceuk bapak kumpulan cenah engke teuing dek naon ieu euy riungan cenah ceuk bapak bisa jadi dek saresehan ai bejana mah dek natar urang cenah naon sabab bapak teh geus saresehan dipanggil ku gegeden kudu ditepikeun ka masyarakat pemureun dewek teh sarua meureun kudu nepikeun heueuh kan urang meureun kudu nyaho cara jeung katang tuanana meureun urang teh kudu ngadengekeun ka sauran bapak engke naon anu urang dicaritakeun nya teh si gareng teangan pan si gareng teh jadi ketua Karang Taruna ena teh ada boga kagiatan teh ngarahkeun para pemuda malahan kamari meuli net keur naon keur ngalah manuk sabab di sawah teh pare teh geus gede net majang badminton atang net majang badminton lain da si gareng mah dipake ngalah manuk teh nu kitu teh araraneh pisan euy heeh mun jararauh lain aing net teh paragi badminton bener ai ku kitu teh mah urang teh kudu bisa ngarahkeun para pemuda jeung tibatan urang boga pemuda di kampung urang ayeuna kabawakeun ku sakaba-kaba mending arahkeun mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga gitu pan dina sagala widang kagiatan teh kudu ditingkatkeun urang teh lamun boga rasa urang tanggung jawab ka negarana kudu bisa dironjatkeun ajan bangsa di negara teh sok ujang Pak cing buru-buru ka dari Yesyang
Ayah perlu dewek tisu mah kalau cing ngaliwat mah urang ngariung balak kecelakaan bapak rek aya tepikeun ka barudak sekalian ngolak kayaknya mah sakalian itu kolak geuleuh cangkaleng teh jeung cau nangka ngeunah geura wayah kieu mah bari eta meureun ngadaguan adan Pak bisi rek buka ayeuna mah setel we kaset adan his jurig sia kamana karepe ngomong teh kunyuk ngarah tereh manya wayah kieu deuleu nya kaset adan teh biasana pan ari adan balik nitah dahar nitah salat kabejaan geuning aya nu ai jeleger adan teh jog kedawek ke dahar eta mah geus waktuna ai eta teh memeh buka teh salat magrib heula atawa dahar heula dek dahar heula pek dek salat magrib heula pek mending ngabatalan heula nya paha tajil disebutna kitu deuleu mata ka indung sileng kolak kitu cangkaleng teh waluh cau nangka hasil malawi jadwaya di urang we mangpaatkeun ujang hari di kota mah geuning Pak fried chicken buka teh hotdog, hamburger, piska, es krim, nu tolelo, lalelo lela, lole, dah gitu nih. Konelo baheula mah tengah poe, ayeuna mah magrib nih. Puguh beuteung geus seueuh berorah yang meuli. Deka meuli kadu nu dibeungkeut teh geuning. Sabungkeut teh aya 6, aya 5, aya 4, tadi buka teh buruk kabeh. Aing disudi aing meuli kadu nu kitu deui ah. Jangan naon nya. Yang ngeunah henteu deui menta dibikeun oge teh sudi ai baru. Yap kadarieu ujang. Aya hal-hal anu bari ditepikeun deuleu ujung. Ayah anak ujung kadari kitu kakang singjan anu nyareng sadaya ngaturkeun lagu sadaya ngaturkeun lagu kilang barat kilang barat jadi hiji asa tong pika nyarieun asa tong pika nyarieun kita berarti bangga diremekeun sajanun sadaya
Diganu luasan diganu tanpa mindi rarung kaden larubuh mah ninggang mangsana boro diri Semar Yawinang nong Siti Bentar Kang Puputra Semar Kuncung Danarulung ya Danarulung Semar Astra Jinga Dawala Nalagareng nuju kempel di bumina nyata aya hal anu baris didugikeun ku ieu Semar Badranaya gunirahangan dika anak anak Bapak Astra Jingga jeung Dawala oge nalagare pangnaku Bapak dikumpulkeun teh aya lian aya hal-hal anu baris ditepikeun ka ari lain sarerea tapi syaratna nyaeta menta supaya diregepkeun ku ilahi urang salah keluarga negara anu kudu bisa ngaronjatkeun ajen bangsa di ieu nagara nyaeta ulah kapangaruhan ku pangaruh-pangaruh anu teu puguh anu sakirana bakal ngarugikeun ka urang sarerea di ieu nagara teu ujang kitu deleju sae Bapak nya kitu cia ayeuna katinggal barudak teh aduh seueur anu taleler Pak nya disurvei teh ku abdi ka kamarna di kamar teh aduh gambar-gambar nu porno wungkul ditaplok-taplokkeun nya dina sorolokna teh aya BK heroin ganja dina lemari teh botol-botol minuman keras obat nyamuk cucunguk 3 wah rupa-rupa we Pak nya kumaha Pak nying hareupan era globalisasi dina zaman kiwari Pak urang sarerea teh kudu kumaha ieu cara jeung katang tuanana urang teh geus loba penduduk di ieu teh di ieu nagara teh jadi kumaha ieu cara jeung katang tuanana cara menanggulanginya atuh si gareng ayeuna alhamdulillah jadi ketua Karang Taruna saeutik gedena aya kitu tah mangpaatna bisa karem barudak-barudak teh kitu Pak di urang mah alhamdulillah bisa diambil ha syukur jang syukur cu syukur komo upami ka kota mah komo malam minggu berapa naon eta mobil anu aralus mobil sedan mobil jeep teh dipake babalapan Pak datang polisi paburisat eueuh polisi seberut deui nepi ka dipuih-puih mobil teh Pak
anu kitu anak tukang beca lain. Ucu-ucukeun soal eta deuleu. Ayeuna mah urang we deuleu. Urang di nagara teh nyaeta ngabogaan falsafah anu tangtu. Hiji falsafah kagungan negara, lambang kagungan di negara anu eusina teh pancabudi. Anu kurang dilaksanakeun, anu perlu dilaksanakeun salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab. Jeung kudu bisa ngaronjatkeun ajen bangsa di negara. Cara jeung katangtuanana Eka Prasetya Pancakarsa. Tete asa tina basa Sangsekerta meureun heueuh. Eka teh ngandung harti tunggal. Ai Prasetya ngandung harti janji atawa tekad. Anu luyu jeung katangtuan-katangtuan. Ai karsa hartina teh kahayang anu kuat. Hayang naon Pak? Nyaeta pikeun nangtukeun nasib nagara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Kitu deuleu ujang. Sumuhun Pak. Nya, muhun. Taku kituna ilalaing sararea. Ayeuna salaku budak ngora cing gedurkeun sumanget juang dina diri ilaing. Pikeun ngeusi kamerdekaan ku cara karya-karya anu terpuji, karya-karya anu nyata. Sae Pak. Dina eta 5 dasar nu tangtu teh aya 45 butir anu ku silaing kudu dilaksanakeun. Geura silaing gareng. Aya naon Pak? Silaing mah satsara langsung bae dina waktu ayeuna caritakeun sabab ilaing salaku katua Karang Taruna. Lain heueuh atuh belegug. Nuhun kitu ka bapak mah. Cicing. Entong pipiluan kana urusan orang lain. Lain pipiluan kana urusan orang lain, ai atuh sopan mah ka bapak deuleu. Bahaya teh teh. Pongo ayeuna tereh lebaran. Urang teh kudu ngagabrug kanu jadi bapak teh menteri hampura. Sopan santun ramah tamah teh buktikeun dina kanyataan ceuk dek oge. Lamun menta dihampura ka bapak teh cekal tuurna cing tarik. Naon sababna kudu nyekel tuur cing tarik? Sabab dina waktu nyieun urang teh eta tuur teh nupang gede-gede jasana belgug. Ulah lalawora deuleu. Cing gareng. Silaing anu geus diharewosan ku dewek. Dina sila kahiji ketuhanan nu Maha Esa. Aya sabaraha butir coba? Dari penyuluhan takangna. Upami henteu lepat. Dina sila kahiji ketuhanan nu Maha Esa aya 7 butir, Pak. 7 butir. Di antaranya kahiji bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Tersangka silaing jak. Siapa dulu dong? Kumaha Pak? Bener. Survei membuktikan 100 dulu. Aduh, puguda ieu teh pamilih 2000. Pamilih 100. Kadua jang dina sila kahiji butir kadua manusia selaku bangsa negara percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kumaha pas survei membuktikan 100 dulu. Salah survei. Sila ke-1 butir ketiga Pak. Cing sok. Nyaeta untuk mengembangkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama
dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya Pak ya. Kumaha cek survei? Cek survei membuktikan 100 dah lucu. Aya bahan menang saya mah. Bisa berapa jumlah nanya Pak? Geus 75 nya. 300 Bregum. Ada yang 75. Gede mana 75 jeung 100. Terus salajengna pasila ke-1 dina butir ke-4 membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kumaha cek Suryana aja survei? Survei membuktikan 100 keneh cu. Butir kelima Pak. Lain si gareng tisangka Pinter kan. nu matak dengekeun kudu daek bucu baca. Ieu mah rajin maca koran anu diperkosa. Sok atuh terus, sok terus ulah heureuy. Ulah heureuy dina sia. Butir kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Doh. Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya. Kumaha cek Suryana, cek survei. Alus 100. Survei dari Suryana. Butir ke-6 mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan ke-7, sila ke-1 ini butir ke-7 tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Sing urang tingali dina survei ujang Dina pamili Suryana kayaknya tingali. dina pamili Suryana 100. Jadi jumlah silaing tes 700 jang. Asik 700 euy. 700. Cing silaing dawala. Naon Pak? Sila kedua naon? Sila kedua maka manusiaan yang adil dan beradab. Aya sabaraha butir cek silaing dirinya? Aya 10. Cik butir kahiji dina sila kedua nyaeta mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Survei membuktikan 100 telecu. Jangan salah pinter ini ngomong. Butir kedua jang. Butir kedua mah mun teu salah mah naon suuk gitu. Naon ai butir teh sikilin. Cicing sia belajar. Cicing itu ke penataran P4 cicing. 2 mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Ai butir katilu. Butir katilu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Siki kaopat butir gitu belegum. Mun siki dewek 2 cicing. Jadi orang di dia ngariung opatan teh siki nama ya 8. Cicing belegum. Cicing. Amun kana ngantegan siapa mah. Lamun kana ngantegan saya mah beuki. Butir kaopat sila kedua nyaeta mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepas selera. Kalima mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Kagenep menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Kasalapan bangsa urang nyaeta ngarasa dirina salaku bagian tina keseluruhan umat manusia. Kasapuluh mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.
cikan silaing cepot apa abdi mah rada butek kanu kitu teh si eta mah teuing lain sila katilu teh kumaha jadi manu apa mah sila kadua we kumaha heuh ipet duduk teh pan sila si kurang ajar sia ceuk aing oge kudu daek pucu baca sia manuju sia bina-bina teuing sia matak sekilas info teh kudu diperhatikeun akang dina sekilas info rutin malam dina buletin malam seputar Indonesia berita-berita dunia luar negara jero negara dina cakrawala budaya jeung saja mah dengekeun ku sia kabina-bina teuing sia tambah pengertian teh kumaha cara jeung katangtuanana supaya nambah wawasan deuleu ngerti nuhun Pak Cingsok sila katilu mun teu salah mah persatuan Indonesia naon kahijina sabaraha butir deuleu sila katilu butir abdi 2 sila katilu persatuan Indonesia sabaraha butir kunyuk upami telepat mah aya 7 tekening apa sok naon hiji-hijina nyaeta urang teh mampu nempatkeun persatuan kesatuan sarta kepentingan oge kasalamatan bangsa jeung nagara dikeun kepentingan babarengan di atas kepentingan pribadi atau golongan kita geuning apa tak geuning sia heuh saeutik ge sok didengekeun tah buktikeun dina kanyataan nya butir kadua sanggup oge rela ngorbankeun pikeun kepentingan negara jeung bangsa di mana diperlukeun syukur jang katilu nyaeta mekarkeun rasa cinta ka lemah cai jeung bangsa kaopatna mekarkeun rasa reueus pikeun urang ngabogaan bangsa di ieu lemah cai sasat lemah cai urang kalimana melihara ketertiban dunia anu didasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial kagenep mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika ketujuhna memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa gitu udah lucu kita geuning lancar ai sila kaopat atuh tong abdi wae Pak si gareng deui ya abdi mah lieur aling-aling ku aing da belegug pisan aing boga lanceuk teh tara daek gaul si ieu mah mun kana nganjuk unjak anjuk bari tara mayar oge geus kanal deui beungeutna ditagih teh kala seuri batur mah era sila keempat mah Pak kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan atau perwakilan sabaraha butir didinya 10 pinter silai hiji sebagai warga negara dan warga masyarakat setiap manusia di negara kita mempunyai kedudukan hak yang sama kaduana tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain katiluna mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama kaopatna musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan Kalima menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Kagenepna dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Katujuh nama poe minggu. Punten Pak. Katujuhna dina butir ieu. Katujuhna di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedelapan
sawindu teh 8 tahun lain butirna ieu mah butir sila nu kaopat ohnya butir sila nu kaempat dina nomor 8 dina butir 8 musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Salapan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. 10 memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. Ari sila anu kalima naon cu si dwala si kakang dwala nu apal abdi mah karek diajar kene giliran cing sila yang sepot munti salah mah eta teh si dwala nu apalin mah nah si butek juga direk dijawab tuh Pak abdi mah lamun dititah nagih lancar nyaan Pak dititah nagih dahar si bawa lancar dawala abdi Pak kumaha syarat jeung katang tuanana naon Pak dina butir-butir anu kalima aya sabaraha butir selain pami telepat aya 11 hiji nyaeta mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Katilu ngajaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kaopatna eta menghormati hak orang lain. Jadi orang teh kudu ngahormat kana hak jelema lain. Laksanakeun. Kalimatna suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Jadi di dia di mana orang hayang maju hirup teh temongkeun ciri nu maniri nu ngancik dina dirina. Kagenep nyaeta henteu menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Jadi puras-puras teh meunang gitu euy, teu meunang. Jadi pungli non teh. Ketujuh tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8 tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Kasalapana suka bekerja keras. Kasapuluna suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Ke-11 suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial. Amuing anak bapak ucu amuing ujang tersangka geuning pe ayeuna mah karibukikeun dina amanah. Tadi oge kapan aya nu leuwih alus tibatan pidato naon nyaeta amal ujang aya nu leuwih alus tibatan dakwah nyaeta buktikeun dina amal buktikeun dina gawe-gawe anu nyata dina wanda anu ajar ayeuna prak laksanakeun ku si lain ujang anak bapa. Disangka euy si dawala ya mudah-mudahan aya guna jeung manfaatna nya urang teh dek sare heula euy rek kalenyep nya eta cingpang hayang lagu dewek euy lagu akan lagu jiro oh mah ujang pantune ka sadayana hapunten